eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Jika sauran Imam Sahab bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu an, innama husbal khalq anil husul wal musahadatil malakut bisyai'ain su'u nikmah wa adal khalq. Manusia dihijab tina usul ka Gusti Allah jeung tina musyahadah ka alam malakut ku dua perkara. Kahiji ngadahar barang haram, kadua nganyanyeri ka makhluk. Jadi jalma anu menempuh jalan rohani, anu suluk, anu bertorikoh, atawa naon wae istilahna heuh, intina malitorikil aulia wal ambia, nyaeta anu mengikuti jejak lampahna para wali jeung para nabi, anu hayang warusul jeung marifat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi maranehna osok ngadahar barang haram jeung osok nganyerikeun ka makhlukna Gusti Allah. Mangka eta teh jadi dua perkara anu ngahijab ka dirina masing-masing sehingga dirina teu bisa nyaksi ka alam malakut jeung teu bisa nepi ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapal badieu ngatak ente kudu apik kahiji kudu apik dina soal barang dahar. Perhatikeun ku ente naon anu didahar ku ente dina kahirupan ente sapopoe. Ulah kacampuran kunu haram jeung kunu subhat. Jadi sedapat mungkin ente kudu bisa mastikeun yen naon anu didahar anu diinum ku ente teh bener-bener halal. Sabab ari nu halal jeung nu haram mah geus jelas. Ceuk dawahanana Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, al halalu bayyin wa haramun bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Pamanitaku subhat faqadis tamro'a lidini wa ardi. Perkara anu halal geus jelas jeung perkara anu haram oge geus jelas. Tadi antara eta dua perkara nyaeta di antara perkara anu halal jeung nu haram teh aya perkara-perkara anu subhat, nyaeta anu samar-samar. Samar ieu artina anu teu jelas halal haramna. Sajama anu ninggalkeun perkara-perkara anu subhat, perkara-perkara anu samar-samar, mangka eta jalma teh geus ngabersihkeun agamana jeung kahormatan dirina di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diri ente kudu dijaga kabersihanana, ulah nepi ka kakotoran ku perkara-perkara anu haram, ulah nepi ka kacampuran ku perkara-perkara anu subhat. Sabab al-islamu nazib fatanajafu fa innahu la yadhul jannah ila nazib. Ari Islam teh agama anu bersih, mangka bersihan diri anjeun sabab moal
bisa asup ka sawarga kecuali jalma anu bersih. Gitu. Ari sawarga teh aya dua rupa. Aya sawarga dunya, aya sawarga akhirat. Ari sawarga dunya disebut jannatul ma'arif, anu rupana nyaeta makrifat ka Gusti Allah. Artina sahaja anu bener-bener makrifat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, maka eta jalma teh geus asup ka sorga dunya. Cirina lahaupun alaihim walahum yahjanun, nyaeta geus jadi kekasihna Gusti Allah. Anu cirina diantarana nyaeta dina hatena eueuh sieun ka makhluk, teu sieun rugi, teu sieun gagal, teu sieun dihina, teu sieun dipitnah, teu sieun miskin, teu sieun bonghar jeung sajabana. Jeung kaduana dina hatena eueuh kasedih, eueuh duka cita ku urusan makhluk. Teu sedih ku karugian, teu sedih ku musibah, teu sedih ditinggal kawin, teu sedih ku penyakit, teu sedih ku kamiskinan, ku kagagalan jeung sajabana. Nah, maka bisa kitu jang. Sabab qulubuhum ma'allah, sabab hatena geus bersama Gusti Allah. Eueuh nu leuwih penting jeung leuwih berharga tibatan Gusti Allah. Jadi salian ti Gusti Allah maka BG nothing, bukan apa-apa, lain nanaon. Artina salian ti Gusti Allah mah pana semuanya akan rusak dan binasa. Maka dari itu ente jangan gantungkan diri ente kepada yang fana, tapi bergantunglah ente kepada yang kekal, yang tidak rusak dan tidak binasa, yaitu kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pangnikmat-nikmat na hirup di dunia lamun hate geus jeung Gusti Allah. Jadi sakabeh anu berlawan-lawanan di dunia, kasusah, kasedih, kabunga jeung sajabana, eueuh leungit katutup ku kanikmatan kebersamaan rohani jeung Gusti Allah. Ta eta ngaranna surga ma'arif. Surga nu kadua nyaeta surga akhirat disebut jannatul ma'arif, nyaeta sawarga anu rupana dicaritakeun dina Quran saperti kebon-kebon, taman-taman, istana-istana, bidadari-bidadari, pelayan-pelayan jeung sajabana. Jadi aklul halal syartun litorik ilallah. Ngadahar kadaharan anu halal teh eta kaasup kana sabagian tina syarat anu kudu dicumponan ku jama-jama anu rek menempuh jalan ka Gusti Allah, anu rek menempuh jalan karidoan Gusti Allah kitu. Sabagian barokahna dahareun anu halal diantarana bisa jadi ubar anu nyahatkeun kana awak ente, saperti cek kasauran Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, cek anjeunna lamun kuring bisa menang sapotong roti anu halal, mangka ku eta sapotong roti teh kuring dengan izin Allah bisa ngubaran 1000 macam penyakit. Jalma lamun geus berhasil ngadidik nafsuna tina nyingkahan-nyingkahan perkara anu haram jeung anu subhat, biasana
diraksa ku Gusti Allah diantarana nyaeta ku aktifna pirosat. Contohna seperti bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an hiji mangsa anjeunna disuguhan susu bareng diinum eta susu teh karasa ku Sayyidina Abu Bakar aya kapoekan anu datang nutupan kana hatena didinya anjeunna ruas. Toy anjeunna nanyakeun kanu nyuguhanana, ieu susu teh susu menang ti mana? Ceuk anu nyuguhanana ieu teh susu buruh tina kuring baheula ngadukun baheula teh kuring teh di zaman jahiliyah teh osok ngaramal, osok dudukun. Jelema karek mayar ayeuna mayarna teh ku susu. Ta barang nyaho kitu eta susu teh ku Sayyidina Abu Bakar langsung diutahkeun deui harita keneh. Jadi sok sanajan teu nyaho kana perkara anu subhat jeung anu haram oge, ari jalma anu boga komitmen pikeun nyingkahanana mah ku Gusti Allah ge dibere tanda, dibere isyarat, dibere pirasat. Seperti Abu Bakar tadi contohna deui seperti Imam Haris Al-Muhasibi radhiyallahu an. Anjeunna lamun disuguhan dahar ku batur ku perkara anu subhat atawa anu haram, urat leungeun katuhuna bakal kekerenyedan. Jadi lamun pas disuguhan dahar eta urat leungeunna kekerenyedan ku anjeunna mah eta kadaharan teh tara di dahar. Sabab eta teh mangrupakeun isyarat Gusti Allah yen dina eta kadaharan teh kacampuran kunu subhat atawa kunu haram kitu. Teu cocok dikonsumsi ku jalma anu bersih sabab kacampuran kunu kotor. Komo ayeuna zaman urang urang mah hirup di akhir zaman. Cek jawaban Kangjeng Nabi, aqal ma yujadu fi akhiri zaman rizqun halalun wa ahun yusyakubi. Aya dua perkara di akhir zaman anu bakal hese, anu bakal langka, anu jumlahna kacida saeutikna. Kahiji nyaeta rizki anu bener-bener halal. Kaduana sahabat anu bisa dipercaya. Dayeuna panggeus kabukti eta dawuhan Kangjeng Nabi teh di zaman urang ayeuna mah hese anu bener-bener halal. Geus pacampur pacorok teu puguh jujutanana zaman ayeuna matak urang kudu waro terpal badinya salah satuna kudu waro dina urusan barang dahar jang. Sabab eta berpengaruh kana mulus jeung henteu perjalanan rohani ente ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna barang-barang haram geus loba kacampuran kunu subhat jeung kunu haram. Contohna ente meuli daging hayam di pasar pan ente teu apa eta daging hayam teh dipuncitna make bismillah atawa henteu. Contohnya seperti kacampuran ku riba, teu di kampung teu di kota riba teh geus merajalela. Mata kahade jang ente teng kabita ku riba eta teh bahaya gede. Ceuk kateranganana la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidain
Gusti Allah subhanahu wa ta'ala geus ngalaknat ka jalma anu ngadahariba jeung ka jalma anu jadi perwakilanana jeung kanu jadi pengurusna jeung kanu jadi saksina. Eta opatanana dilaknat ku laknatna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Satakunu pitan pi akhir zaman layan dumina ila bi ilmin, bakal terjadi loba fitnah di akhir zaman. Anjeun moal bisa ngahindar tina eta pirang-pirang fitnah akhir zaman kecuali make ilmu. Jadi bisa ngahindar rupa-rupa fitnah di akhir zaman teh ku ilmu. Matak orang ayeuna kudu tetep ngeureuyeuh nyuprih ilmu nya pangarti supaya bisa lesot tina fitnah-fitnah akhir zaman. Contohna saperti ngaji atau minana maca Quran, maca hadis, maca kitab jeung sajabana dikeureuyeuh sok sanajan saeutik-saeutik oge nu penting mah istiqomah supaya jadi jalma anu berilmu. Sabab ari jalma anu teu berilmu mah babak belur beak dibobodo ku akal-akalanana jalma-jalma anu palinter. Bener teu? Tungtungna teh jadi korban pinjol, jadi korban judo, jadi korban pay letter jeung sajabana. Eta kahiji sing apik dina barang dahar. Jadi dahar teh kudu nu halal hungkul, ulah kacampuran kuno syubhat jeung kuno haram. Kaduana ulah nganyeri ka makhlukna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Boh ka sato, boh ka manungsa, boh ka makhlukna anu mana wae ulah nganyeri. Komo ka para ulama, ka para aulia, ulah wani-wani mata teh mata celaka 12. Sabab cek firman Gusti Allah dina hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Saha jalma anu nganyeri ka walina Gusti Allah mangka Gusti Allah ngumumkeun perang ka eta jalma. Wah gawat eta. Kalau Gusti Allah udah menyatakan perang, kelar hidup lu. Sok sanajan anu dinyeri ku ente lain wali misalna, tapi eta jalma ngabales ku cara sujud ka Gusti Allah, mangka ente anu nganyeri teh dalam bahaya besar. Makanya wah pokoknya ari nganyeri makhlukna Gusti Allah teh contona aya 2 rupa. Kahiji nganyeri ku anggota anu dohir, saperti ku ucapan jeung ku perbuatan. Misalna mencela, menghujat, menghina, membuli, memfitnah, menganiaya jeung sajabana. Kaduana ku anggota anu batin, contohna saperti ku hate jeung ku pikiran. Misalna goreng sangka, misalna mika ngewa, misalna iri hati jeung sajabana. Lamun ente goreng sangka ka hiji jalma, mangka ente bakal memandang yen diri ente teh leuwih alus ti eta jalma. Lamun ente geus memandang diri ente leuwih alus ti eta jalma,
maka pada saat itulah ente telah berubah menjadi iblis. Sabab ari iblis disebut iblis diantara nyaeta karena memandang dirina leuwih alus ti batur. Cek iblis dina katerangan Gusti Allah dina Al-Qur'an, ana khairu minhu, kuring leuwih alus tinimbang manehna. Namun ente goreng sangka ka batur teh tina goreng sangka ka batur teh ente memandang batur goreng ente alus, naon bedana jeung iblis. Iblis mah teu meunang usul ka Gusti Allah. Mata kahade tekad ucap bampa ente wajib dijaga ulah sampai nganyerikeun ka manusia atawa ka makhluk Gusti Allah anu sajena saperti ka binatang jeung saterusna. Boh ku anggota dohir, boh ku anggota batin. Jadi orang selaku umat Islam kasasaha oge kudu hade sangka, kudu hade basa, kudu hade akhlak, tong nyeri ka batur ku pedah beda agama. Sabab lamun ente nyeri ka batur ku pedah beda agama, na eta teh ngandung harti ente teh geus mangeran kana agama. Lamun ente nyeri ka batur ku pedah beda ilmuna jeung ente, mangka ente teh geus mangeran kana ilmu. Lamun ente nyeri ka batur ku pedah beda guruna, mangka ente teh geus mangeran ka guru. Lamun ente nyeri pedah beda pilihan politikna, mangka ente teh geus mangeran kana politik jeung saterusna. Jadi ente teh hirup di dunya teh ulah mangeran kasalian Gusti Allah. Lamun ente mangeran ka Gusti Allah, mangka ente kudu gawe hade ka sakabeh makhlukna. Sabab begitulah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ti zaman baheula nepi ka zaman ayeuna Gusti Allah teh geus berbuat baik ka sakabeh makhlukna. Nah ente rek menyimpang ti Gusti Allah, lamun menyimpang ti Gusti Allah mah tu bohong iman jeung tauhid teh. Lamun aya keneh goreng ka makhluk mah bohong berarti iman jeung Islam teh. Matak cek firman Gusti Allah dina Al-Qur'an, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Begitu, paham? Gitu. Eta sebagian perkara anu jadi prinsip dasar, anu jadi pondasina jama-jama anu mengikuti jejak lampahna para wali jeung para nabi. Kahiji anu didahar kudu halal, kadua ulah nyeri makhluk. Leuwih lengkapna ceuk kateranganana usuluna sab'ah at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa ittiba'u bi sayyidina Rasulillah alaihi wassalatu wassalam wa aklu halal wa ijtinabul ma'asi wa taubah wa ada'ul hukuk wa khawful adal. Cek sawalan para ulama ahli makrifat, kami berjalan di atas 7 pondasi. Kahiji berpedoman kepada kitab Allah, kedua mengikuti sunnah Rasulullah, katilu
dahar kadaharan anu halal, kaopat nyingkahan maksiat, kalima istiqomah dina tobat, kagenep menunaikan sakabeh hak-hak anu aya seperti hak manusia, hak Rasulullah, hak Gusti Allah. Nu katujuhna pantang menyakiti makhluk